mantap kaget barang di Baghdad teh di Baghdad kaayaan anak kuari di negara teh lamun nenden duit sadirham engke sabulan anakan jadi sadirham saperak masyarakat nenden duit mun kuari mah bang itu dan jelema-jelema khusus di mana-mana nenden duit eta 10 dinar engke anakan sabulan sadinar lamun nendena 20 dinar anakan 2 dinar kitu jeung kitu bae pohara jasa akhirna Abu Nawas nyana ceramah dulur-dulur sadaya besindeng nenden duit dikula bae engke dikula mah anakna mun 10 dinar 2 dinar kaget atuh kabeh bae hebat amat Abu Nawas wow lamun 100 dinar sabulan 20 dinar batu nareundun kanyana Kiai kabeh sareuri we Abu Nawas kuari geus aya di golongan urang kaknya geus mantep jasa mantep jasa waktu ngan dipilih ku Abu Nawas teh billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun alim Allahu a'lamu bimuradi qala ngucap sabal mala'u kang akeh kang mulia bin qaumi fir'aun itu saking kaum Fir'aun ngucap-ngucap ing lapan inna hadza insatuna ikila musabaiku ya ti ahli sihir alim kang jitu kang pandai faikun kang ulung fi ilmi sihir dalam ilmu sihir wa fi syu'ara ilan iku tetap ing dalam surat syu'ara mautawiyanahu satuhune ya inna hadza lasahirun alim taiku min qawli fir'aun nafsi tetap saking ucapan Fir'aun awak Fir'aun fakanahu maka kaya gazatuhune ahli Fir'aun qalu iku ngucap ya ahli Fir'aun hu ing Fir'aun mau sumaltana Fir'aun ala sabili tasyawuri ing atas dadalan yaitu musyawarah rempugan yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun Allah lambi maradi yuridu an ngarepakeun ya Musa nya tamatuakeun ya Musa kuming sira kabeh saking nagara sira kabeh pamadha maka ing apa suwiji-wiji tamuruna marentah sira kabeh qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin Allah alam bimuradi qalu ngucap ya mala ngucap-ngucap lapan arji ngairkeun sira Fir'aun hu ing Musa wa akhahu lan dulur Fir'aun nyatan Harun akhir tegese ngairkeun sira amrahuma ing urusan karone Musa lan akhahu wa arsilan ngutus sira fil madaini dalam pirang-pirang kota hasyirin lika ngumpulkeun kabeh jaminan tegese kang ngumpulkeun kabeh as-saharata ing pirang-pirang ahli sihir yatuka bikulli sahirin alim
yang pada tara kaya asyirin kabeh kaing sira kalawan ngagawa saban-saban kang nyihir pikiratin saharin dan ikut teteping dalam qiraat swijil lapat sahari alim kang jitu iftilu kang unggul ya kulli sahir Musa ing Musa fil misiring dalam ilmu sihir atuh pajamau maka pada kararumpul ya syirin kabeh wajaa as-sa'aratu fir'aun qalu a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin Allah alam bimoradi wajah saratulan tegapa pirang-pirang alisir Fir'auna ing raja Fir'aun qalu ngucap ya saro kabeh a inna lana anata satune bitakikil hamzataini kalawan dan takikil hamzah ra in wa tasil zaniyatillah dan tasilkeun hamzah kang kaping do inna wa idkhali alifin lan den pajakeun alif bainahum ing dalem mangkarone hamzatain alal wajaini ngatasi wajara lan iku tetep kada ingsun sadaya ajrun apa yakti paing kun lamun ana ingsun sadaya nahnu tegese ingsun sadaya al-ghalibina iku kang ngalindih kabeh qala na'am wa innakum laminal muqarrabin qala ngucap ya Fir'aun aming lapan na'am inggi wa innakum laling satun lasira kabeh laminal muqarrabin iku yakti saking wong kang den pareki kabeh saking kang den pareki kabeh lalakon tentang Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Fir'aun nu ngaku pangeran sanggeusna Raja Fir'aun teh nanya ka Kangjeng Nabi Musa Musa anjeun teh ngaku-ngaku rasul ngaku-ngaku utusan ti pangeran naon tanda karasulan anjeun sok cek Raja Fir'aun buktikeun naon kitu karasulan anjeun Kangjeng Nabi Musa teu ngangkekeun deui langsung falqasahu fa idza hiya thubanum mubin kita ku Gusti Allah dibalangkeun eta tongkatna begitu dibalangkeun teh kaget jadi orai anu pohara gedena kaget teh Firaun cik sekal maku kaget-kagetna didinya Raja Fir'aun teh walah wah waleuh tina walah wah waleuh terus Raja Fir'aun nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Musa bari ngageter-geter Musa sia teh anak angkat aing wayahna eta teh orai coba ku sia balikeun deui ulah jadi orai aing sieun cek Kangjeng Nabi Musa pan abah teh pan yang ngaku pangeran kosir kalau ngomong aing sieun pangeran sieun ka orai blon langsung diragap deh ku Kangjeng Nabi Musa eta orai teh robah deui jadi tungked tidinya ngabuktikeun sakali deui wa naz'ayadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin leungeun Kangjeng Nabi Musa diasupkeun ka jero bajuna begitu dikeluarkan kaget eta leungeunna teh hurung kahurunganna ngelekeun panon poe Masya Allah pohara gas idinya para pembesar-pembesar
pemuka-pemuka kerajaan Firaun inohong ngomong ke Firaun golal malak cik para pembesar min qaumi Firaun di golongan Raja Firaun kieu ngomong wahai pangeran Firaun bah Musa horenganan eueuh tengelmu ku urang baheula rek dibunuh lantarannya ngabunuh kaum Kipti teangan ku urang sa Mesir teh eueuh ternyata horenganan ngelmu datang-datang ka dieu teh pohara jasa elmuna heuh Tuan Raja Firaun inna hadza lasahirun alim horeng ieu Musa teh tukang sihir nu ulung jitu luar biasa ulah diantep ieu bakos teh orenganan eueuh teh ilmu Musa teh duka di mana sa Mesir teh kapan ieu teh lain lalagaan tukang sihir teh pohara jasa ribuan tukang sihir jarago tukang sihir nu mantak anu kuari tukang sihir teh tuh ka Sukabumi eta teh tetesan ti Mesir tuh nu aya di Pameungpeuk Pelabuhan Ratu eta teh kokocoran tukang sihir di Mesir baheula jago sihir-sihir Mesir teh lain lalagaan beuh kuari ge masih kene kuari sihir Mesir teh kuari teh lamun ditarungkeun sadunia paling nomor hiji kuari ya kuari bangsa sihir-sihir kulon mah sihir kulon eta mah ngan di deule doang rempang kulon bangsa Pelabuhan Ratu eta kokocoran ti Mesir tuh sihir-sihir nu aya di Indonesia teu sabaraha sebab tangkal sihir nama di Mesir Masya Allah lain lalagaan Mesir horenganan Tuan Raja Musa eueuh teh horeng lain saeueuh na horeng ilmu nya teh datang ka dieu teh jadi pesihir kelas kakap horenganan lain sambarangan jadi Kangjeng Nabi Musa sakitu datang ka Raja Firaun disaksian ku para penggawa pembesar pemuka-pemuka di kerajaan teh bari mawa mukjizat tetap dianggapna sihir bae Masya Allah mahal hidayah teh mahal gas padahal kadeuleu eta mukjizat orai kadeuleu mukjizat bentuk orai leungeun kadeuleu sakitu caang ngelehkeun panon poe tapi hidayah mahal lain iman endahan nganggap tukang sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam cek para pemuka di kerajaan Firaun ieu mah Tuan Raja Pangeran Firaun Musa teh ulah diantep lantaran horenganannya datang ka dieu teh jadi ahli sihir anu pandai anu hebat anu ulung ieu malain semata-mata Musa datang sadatang-datang na horenganan dek nembongkeun pangabisa anu tujuanna yuridu ayukhrijakum min ardikum ieu mah Musa mah semata-mata dek ngusir we ka urang rakyat badi usir eueuh masalah tapi kan Tuan Raja mah pangeran masa diusir ku anak angkat isin kabejana nah perlu dipikir coba ku Tuan Raja Musa datang ke dia mawa sihir nu pohara eta tongkat jadi orai nu sakitu gedena eta leungeun jadi hurung sakitu poharana ieu teh lain semata-mata nembongkeun ilmu sakikituna doang ternyata ujung-ujung nama moal henteu yuridu ayukhrijakum min ardikum pasti deuk ngusir urang ti nagara Mesir ieu
cek Raja Firaun lamun kitu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya ka maraneh wahai para menteri wahai para inohong pemuka tu pamaza ta'murun kumaha coba ieu urang musyawarah hasil musyawarah nandek dikumahakeun coba ieu katang tuanana coba aing geus poekeun lantaran aing tadi geus teu orai gede jasa kuari jadi gegeter aing sawan cak para punggawa masa pangeran sawan mah budak leutik cenah sawan mah tuh aing berani-berani ge kuari ngageter bae coba pamaza tak murun coba kumaha urasan itu coba musyawarahkeun dimusyawarahkeun di keraton kerajaan Firaun teh para inohong jeung para pembesar ngamusyawarahkeun tentang kumaha sakuduna ieu Musa nu sakitu hebatna mawa ilmu sihirna dianggap sihir. Hasil daripada permusyawarahan paripurna ngabijilkeun qalu cek para pembesar teh Firaun arjihu wiji Musa antepkeun heula tahan ulah kena ka mamana nomor kadua wa akhahunya da babarengan jeung kakana ngaran Harun tahal ulah waka ka mamana nomor kadua wa arsil fil madaini hasyir tuan raja ngerahkeun coba utusan-utusan ka unggal kota supaya nyanang kene angan ahli-ahli sihir nu aya di Mesir khususna umumna di saantero negara anu engke utusan-utusan tersebut titah datang ka dieu tuh ka bikulis sahirin alim mawa pesihir-pesihir anu jitu nu hebat nu handal anu pandai ngelekeun sihir Musa matak naon kos kitu pinter mame cek Raja Firaun aing teh sambarangan boga menteri teh bagus sorangan boga pemikiran anu hebat aing mah teu kapikir kitu cek Raja Firaun lantaran aing sawan keneh tapi maneh mah ieu boga pikiran teh ku jernih-jernih teh geus ana kos kitu masok urang laksanakeun Musa jeung Harun urang tahan ulah kena ka mamana lantarannya na boga ilmu wari mah aing neukeurakeun ka jelema-jelema tertentu titah ngadatangan berbagai kota supaya neangan ahli-ahli sihir ti mimiti ahli sihir leutik nu pertengahan datang kana buaya kita dibawa ka diadukeun ku urang matak naon urang ngadu sihir atuh kuari Raja Firaun teh ngerakeun utusan-utusanna ka unggal kampung disak-sak tukang sihir teh kabeh dibawa masyaallah kuari mah utusan-utusan ka unggal kampung ka unggal daerah teh aya nyaksakan tukang-tukang sihir waktu dibarawa kabeh ka istana masyaallah karim atwaja as-saharatu Fir'aun datang ahli-ahli sihir ka Raja Firaun jumlahna lain seetik tukang sihir ternyata horenganan ieu tukang sihir di Mesir saat eta anu dibawa ka kerajaan Firaun jumlahna 15.000 lain lalaga pemimpin tukang sihir ngaranna teh Samun wakilna ngaranna Yuhana urang lamun neuleuki Samun jeung Yuhana ulah wakan neuleuh ikatna jeung ulah wakan neuleuh janggotna neuleuh cingcina bae ge gualala de jasa mantap kuari ge lamun aya nu make cincin galala de eta ge termasuk asana kujan dibalang-balangkeun ta cincin. Ulah tenang bae heulana. Kakarak dianggap tukang sihir mah leutik teh halana.
lain lalaga maka cincin lagi ieu teh sahiji curug teh sahiji dari hiji lain hiji dipuatan dua ka dieu aya urang mah berat ku cincin sebab lain sa cincin lamun urang nanyakeun ka nyana teh mah di deuleu di batu cincin doang si hayang kawinnya gampang teh mah cek nyana tuh deuleu di cincin aing ge aya eta tukang sihir kudu kumaha lain sia bae nu hayang kawin aing ge hayang gitu. Tolol teh tukang sihir tetebakan lelebisaan jasa tukang sihir mah urang datang ka dinya sehingga saya datang ka dinya memeh maneh datang ge geus kanyahoan ku mbah pabaksudan maneh geus nyaho mbah mangan mbah mah hayang ngadenge ku ceurik mbah langsung we padahal mbah geus nyaho tolol teh dukun geus nyaho ongko nanya ongko ieu cek nu datang teh boga pamajikan ayo majikan teh cager-cager tawa lain sapayakit-payakit mah geus kauji teh baku aing teh cek teh tamah lamun diciduhan teu datang ditimpah liwat atuh dirawel meureun deukeut berarti aing geus jeuleuh jasa di imah sia teh dihareup daya tangkal balingbingan kan tangkal balingbing dihareup jauh belah sisi aya kan belah sisi belah mana belah sisi katu jauh nu di tukang aya eueuh cek cenah tunggul aya eueuh jasana tangkal balingbingan asli nama keuri nama aya ulah ngomong sia dukun dolol kudu aya bae geus eueuh ge kudu aya bae sia mah can sia can lahir geus aya eta tanggal balingbing eta di dinya tah jurigna di dinya eta kudu dicabut eta di dinya kudu neangan apel jin lisong saya bae di apel jin apel nu biasana ulah kudu dibejana jeruk sabaraha rupa timimiti jeruk mipis datang ke jeruk siem datang ke jeruk anu gede datang ke jeruk Bali eta kudu aya kabeh eta jangan saha ulah loba omong jinna loba dukun dokos gitu dukun lah aduh emang aya naonan eta di kamar aya orai hideungan sing hade beuh lain lalaga tukang sihir tadi sia ge aya kadi cekel pundukna cabut tuh aya pakuan kan sia ge aya teh paku tah ulah sambarangan paingan gua nyari punduk bedoh kan nya tuh aing mah nyaho gajen gua kumaha ge dihandap tah handapeun bujal aya paku hiji tadi ulah dicabut teh moal teh batu bu paku eta mah ulah sial teh padukun teman nyebut pemajikan siapa itu 15.000 dukun tukang sihir didatangkan Masya Allah dia teh ahli sihir menghadap ke Raja Firaun cek ahli sihir inna lana ajran in kunna nahnul ghalibin kami didatang-datangkeun ti unggal daerah anu jumlahna 15.000 dek ngadu jeung Musa mah budak kamar siap eueun naonan sihir Musa mah kajen gokomage komo cak pemimpinna nu ngaran Samun jeung Yuan cek nyana teh kieu bae kami ieu adalah pesihir-pesihir nu didatangkeun ti unggal daerah disak-sak sa Mesir kabeh datang ka dieu ieu Firaun
kami siap tarung jeung nu ngaran Musa cuman kudu aya heula atuh soal Jun Firaun ge soal naon yeuh atuh kudu aya heula perjanjian kami lain sambarangan datang ti lembur ka dieu ti unggal daerah ka dieu ieu 15.000 tukang sihir teh adek siap berangkat ngadu jeung Musa ngan kabeh masrahkeun ka kaula teh coba ieu teh hayang aya transaksi inna lana la ajron apakah lamun kami menang ngadu jeung Musa teh apakah bakal diupahan hiji nomor kedua lamun upah naon ieu bakalna teu sambarangan kami datang ka dieu teh lantaran ieu makan deuk tarung andai kata kami menang ieu deuk dibere upah atawa henteu cek Raja Firaun qala na'am wa innakum laminal muqarrabin cek Raja Firaun wahai para pesihir-pesihir anu jitu anu bakal tampil di gelanggang sihir diadukeun jeung Musa maneh teh hayang keluar kecap ti kaula illalana lajan ingkuna nahnul galibin cek maneh lamun maneh menang ngadu jeung Musa bakal dibere naon bakal dibere upah apa henteu cek Raja Firaun dengekeun ku sararia kabehan naam jelas andai kata maneh tarung jeung Musa menang ujianana hiji bakal dibere upah nomor kedua wa innakum laminal muqarrabin jeung sanyana kabeh maraneh kabeh bakal dijadikeun muqarrabin jelema-jelema anu deukeut jeung kaula artina deukeut teh bakal dijadikeun ponggawa-ponggawa sesuai jeung ilmu-ilmu sihirna nu layak jadi menteri nu layak jadi gubernur anu layak jadi bupati anu layak jadi camat lah sesuai jeung kaayaan ilmu-ilmuna ku kaula bakal dijadikeun laminal muqarrabin wari hayang jadi menteri teh hayang jadi muqarrabin kalau da non di Indonesia ge nyogokna ge pohara jasa emang eta nu jadi menteri teh nyararogok itu beuh lain sambarangan nu kuari-kuari teh ieu teh nyararogokna urang teu bisa ngomong kumaha eta hayang jadi muqarrabin teh nah ieu perjanjian Raja Firaun nomor kahiji bakal dibere upah anu pohara jasa nomor kedua bakal dijadikan muqarrabin bakal dijadikan jelema-jelema terdekat jeung raja iyalah bakal dijadikan ponggawa-ponggawa dijadikan menteri-menteri dijadikan kitu gubernur-gubernur dijadikan bupati jeung sajabana nu layak sakumaha kemampuannya masya Allah atuh sareri para pesihir-pesihir diurang ge kapan harayang darareukeut jeung raja kabehan ge lantaran deukeut jeung raja mangeunahkeun jasa boga pentaris daga lain salah pentaris-pentaris sagajihna ge lain sagajih-gajihna pokona mah deukeut jeung raja mangeunahkeun jasa mantap kabeh ge harayang boro-boro nu sarakola kiai ge hararayang deukeut jeung raja lantaran nyana tiis loba pamerengna
deket jeung gubernur deket jeung bupati komo deket jeung presiden mah pohara jasa iwalti Abu Nawas nembungeun Abu Nawas mah titah jadi qadi tembungeunnya nama hendahan kukudaan make para pacau kukudaan make pala pacau teh dianggap jelema edan ku kabehan diiring-iring ku budak leutik diedan ku budak leutik Abu Nawas edan sementara raja teh ngaharepkeun Abu Nawas supaya jadi qadi pemutus hukum sanagara lantaran bapana ngaranna Syekh Maulana eta teh kapan jadi qadi setelah mau Syekh Maulana diharapkeun Abu Nawas teh lain jelema sambarangan titah jadi qadi tapi Abu Nawas embung nu mantak edanan Abu Nawas mah kuari mah urang teh sakola teu naon ge hayang jadi deukeut jeung pamarentah Kiai tolol Kiai beloon sakola teu naon teu kapake burung tintah kampanye bungah jasa sapira dibere duit sebaliknya cilek-cilek belah kenca tuh kan nah numandak ditanya Abu Nawas lawan maneh numandak embung posisi bapak ngagantian posisi bapak numandak embung lantaran bapak waktu dek mau teh kakaula ngahareos Abu Nawas kadis ya Abah teges teu kuat asana mualila di Abah pae. Aju. Coba emban ceuli Abah nu belah gatuhu. Di amban ku Abu Nawas seungit bah. Ceuli Abah seungit. Seungit poharang teh seungit bah. Coba nu kenca. Parang nu kenca. Bau. Bau bah. Bentek biasa bentek. Bah, kok beda sih ceuli Abah nu katuhu jeung nu kenca? Kunaon? Mantak aing nek bebeja ka maneh Abu Nawas mantak ceuli Abah beda bauna Abah ge aing ngalawudu teh sok kaget asal ngalawudu bae pelbah ka ceuli aju curug Abah diambeun nu katuh mah seungit nu kenca mah aju benteknya sa Abah ge terus kunaon bah ieu lah cek bapana Abu Nawas gara-gara Abah jadi qadi pemutus hukum ieu kadang-kadang aya perbedaan hukum-hukum teh nu ieu mah dilanjutkeun nu ieu mah dibenerkeun eta seungit kana ceuli Abah aya nu ieu mah kadang-kadang ditarabas bae ku Abah teh lah nu salah dibenerkeun nu bener disalahkeun komo lamun hajunyana babawaan mah Abah teh ya eta Abah kalakuan Abah kos kitu nu mantak ieu bentek biasa ieu kok kitu bah tah nu mantak kehukuman Abah sambarangan lumpatna ka kenca ieu culek bau jasa culek Wuh, bah, ulah dia omong-omong manya Abu Nawas boga Abah culean. Bae bapakna, tah tidinya Abu Nawas embungeun. Jadi qadi teh embungeun nya nama geus jana mah kuari edanan daripada dijadikeun qadi, dijadikeun mufti, mun kuari mah muih mendingannya disebut edan. Oh, tapi terus baik. Sebulan 2 bulan terus ditalingakeun Abu Nawas teh cager apaan teh Abu Nawas teh cager apaan teh coba ketika cager tetap dek dijadikeun. Diselidik, barang diselidik bener. Ja Abu Nawas teu naon. Kula nyaksian teh edanan Tuan Raja. Bener. Edanan ya nama panggil ke Tuan Raja seserian hehehe sia edan bener apa edanan sih hehehe wah cek Tuan Raja ya edan bener ente Tuan Raja edanan nah hasil Tuan Raja eledet seseleh lantaran kadelana edan beneran teu dijadikeun naon eta Abu Nawas mantakna seuri jauh jeung pamarentah teh tapi masyarakat tetep nanya urusan-urusan agama ka Abu Nawas
sadajan negara mutuskan tetap lamun cananya ka Abu Nawas mancan lantis. Iyalah hebat Abu Nawas sebab Abu Nawas teh waliun min auliya illah. Mantap kaget barang di Baghdad teh di Baghdad kaayaan anak kuari di negara teh lamun enden duit sadirham engke sabulan anakan jadi sadirham saperak. Masyarakat dareudeun duit mun kuari mah bank meureun. Itu dan jelema-jelema khusus di mana-mana nenden duit eta 10 dinar engke anakan sabulan sadinar. Lamun nendena 20 dinar anakan 2 dinar. Kitu jeung kitu bae. Oh, pohara jasa. Akhirna Abu Nawas nyana ceramah dulur-dulur sadaya beusindeng nenden duit dikula bae engke dikula mah anakna mun 10 dinar 2 dinar. Kaget atuh kabeh. Wah hebat amat Abu Nawas. Wow, lamun 100 dinar sabulan 20 dinar. Batu nareundun kanyana. Kiai kabeh sareuri we Abu Nawas kuari geus aya di golongan urang kakekna geus mantep jasa. Mantep jasa. Waktu ngan dipilih ku Abu Nawas teh henteu sakabehna ditarima. Hiji nu ditarima teh dulur, nomor kedua nu ditarima teh jelema-jelema darareukeut jeung nyana. Ai kitu mah nu jararaun nu teu wauh titah ka ditu bae jasa sarua bae ngan pedah nikel doang ieu mah mun 10 dinar 2 dinar sabulan. Kabeh hararayang ngan teu ditarima ku Abu Nawas teh titah ka nu sejen bae. Putu nu sejen nganingkatkeun di sarua bae. Wah, pohar. Asal sebulan bae alokna datang gadinya Abu Nawas. Makna kuari anakna. Tah, breng dibere. Bunga jasa. Sebulan datang deui. Mana Abu Nawas anakna? Breng dibi. Masyaallah, atuh kabehan nyaraho Abu Nawas teh geus akur jeung urang kuari. Riba-ribaan ternyata Abu Nawas geus hebat jasa. 3 kali alona datang deui. Mana Abu Nawas anakna? Tah, breng. Mantep jasa. Pas ka 4 bulan datang alona mana Abu Nawas anakna? Ceurik Abu Nawas. Ceurik gugulingan. Ceurik. Kunaon ceurik? Oh, jakena ceurik terus teu bisa direpehkeun ceurik. Buat udah datang kabeh ka dinya termasuk tuan raja lantaran Abu Nawas ceurik hadir. Tuan raja hadir, Abu Nawas ceurik, kunaon ceurik teu eureun ceurik. Diisuk ti mimiti dipenta duit anakna teh eta anakna ceurik bae datang ka lohor, datang ka asar, datang ka magrib, datang ka isuk deui. Eta raja kaget. Kaget tuan raja cek mana coba antepkeun heula coba ka iraha cicingna ya Abu Nawas, iraha cicingna. Geus 3 poe karek cicing. Tah, urang tanya. Abu Nawas, kuring geus cager tina kasedih, tina kana langsa, tina kasusah. Cek Abu Nawas emang sedih naon gitu Abu Nawas? Ieu nu mantak sedih teh. Kunaon? Alo kula nenden duit dikula aju anakan unggal bulan sok dicokot anakna 2 dinar. Atuh ku masalah? Barang kuari dinarna mana pae. Aduh, teu bisa anakan deui. Corik doi na corik. Kabeh kiai-kiai gauleng. Masa si dinar pae? Sekarang cing dinar kudu pae. Cek tuan raja ge, dasar edan meureun. Masa dinar pae? Geus reda deui Abu Nawas. Ieu sanu pae dinar pae. Jakana jadi geus teu bisa anakan deui. Waduh.
teu kaharti aing maunya dinar paeh ai dinar paeh teu kaharti ai anakan kaharti tantu nu ngajawab kiai kabeh nu ngajawab besi salah Tuan Raja datang Munawas nu paeh saha dinar manya dinar paeh aing mah teu percaya jadi dinar paeh Tuan Raja dinar paeh teu percaya ai anakan paeh ai anakan percaya tante henteu atuh maya teu percaya ku ari ararakan paeh tolol goblok raja tolol raja goblok kiai bolon kiai tolol tuh cak raja kieu doang aing mah yeuh ngamuk lah yeuh teu beres yeuh cak eta tuh ka aing pan tarolol juga roblog kabehan gai anakan percaya ai paeh teu percaya pan blon eta teh kos kitu teh lumpat Abu Nawas ka gunung cak kiai teh nya urang blon atuh kitu mah aduh batak itu sok nenden duit di bank nu sok nyokot duit di bank eta teh alabatan hurang ai hurang kumaha ai hurang mah polona di hulu taina ge di hulu geus jelema anu sok nyokot duit di bank cenah anakan cenah incuan minimal bunga blon ai paeh teu percaya ai anakan percaya geus lamun Kiai Haji sok nyokot duit di bank eta teh Kiai Haji tai ka hulu-hulu aya ku ari ge jelemana belah kenca kula belah katuh ge aya belah hareup aya belah tukang aya ieu Kiai Haji tarolol garoblog cak Abu Nawas lain cak kula Abu Nawas ngablog goblok tol sia anu osok ngeririt goblok tol lain cak kula cak Abu Nawas insyaallah tak gitulah Abu Nawas. Nah, perjanjian Raja Firaun terhadap pesihir-pesihir luar biasa. Hiji bakal mere upah anu teu kira-kira, nomor kedua bakal dijadikeun laminal muqarrabin. Kuari mah tu kacelun kaun-naun ka koncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara bahwa ahli-ahli sihir di Mesir teh jumlah 15.000 bakal tarung jeung anak angkat Firaun nu ngaran Musa atuh kuari mah dikerahkeun dina waktuna geus ditangtukeun ku tuan Raja Firaun poe Minggu teh bakal ngadu ke sihir para pesihir Mesir nu jumlahna 15.000 jeung Kangjeng Nabi Musa anu dianggap Kangjeng Nabi Musa teh ilmu sihir atuh lain di negara Mesir bae nu daratang teh lantaran kabeja ka mana-mana terkenal jasa negara-negara nu darerekeut mah termasuk di Syria, di Baghdad, di Iran, tabat di Yordania, di Kuwait, di Saudi Arabia, daratang kabeh dek nyaksikeun pertarungan tukang-tukang sihir Kangjeng Nabi Musa jeung tukang-tukang sihir Firaun jumlahna 15.000. Cundukana waktu datang kana mangsa utama datang ke poe Minggu tarung pertarungan bakal dimulai. Qalu ya Musa wallahu alam bisawab.